5 paribasa Sunda nu sering digunakeun dina dongeng. Wargi masih aya nu sok ngadangukeun dongeng tara? Pamisim kuring masih alhamdulillah ngeureuyeuh keneh. Tah, ieu 5 paribasa Sunda nu sering kakuping ku sim kuring dina dongeng nya. Tapi ieu aya saran ti wargi urang nu sami nuju diajar bahasa Sunda. Saurna kalau bisa artinya sekalian. Mangga insyaallah teh ayeuna mah urang translate nya kana bahasa Indonesia. Anu kahiji, tikoro andon peso. Artina nyampeurkeun nu dek nangkep atawa nu dek ngahukuman. Bahasa Indonya mendekati bahaya atau mendekati musuh. Nomor 2, tamiang meuli kabitis. Artina kalakuan goreng malindek ka diri sorangan. Bahasa Indonya kelakuan buruk balik lagi ke diri pribadi. Nomor 3, pelengkung bekasnya lahan. Artina mimitina alus tapi seterusnya goreng. Bahasa Indonya pertamanya sih baik, selanjutnya malah jadi jelek. Anu kaopat, pagiri-giri calik, pagirang-girang tampian. Artina kudu daek silih eledan. Bahasa Indonya semangat dalam berbuat kebaikan. Nomor 5, herang caina benang laukna. Artina hasil maksud ku jalan badami henteu ku pirusea. Bahasa Indonya dapat yang dimaksud tanpa ada pertengkaran atau tanpa ada kisruh. Tah, sapertos biasanya wargi pami wargi ngaraos reueus kana tradisi ngamumule bahasa Sunda atawa paribasa Sunda, mangga di like, di share, sareng di follow. Hatur nuhun, sampurasun.